Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Semping karena channelna Bang Kari seputar ya mah kaulinan orang Sundanya, permainan orang Sunda, cirias orang Sunda, karesep orang Sunda gitulah. Nah ayeuna kaleresan abdi silaturahmi ka Sehu Gunung Sabri banyen kaleresan ayeuna nuju masangkeun simpai sareng barubung. Yuk urang tonton. Tah gening kaleresan oge barudak nuju ngarempel di dararieu nuju ngadarama kolecer dina bahan awi kamari geningan ngagurudug seueuran barudak aralit hoyong kolecer sauran teh gitu. Tah ieu ayeuna proses ngasupkeun simpaina meureunana. Ieu kolecer anu nuju didamel ku abah teh nyaeta dina bahan ki sampang nyameureunana upami sehu-sehu anu sok koleceran pasti terang kitu pan nya. Tah kaleresan abah nyen ge osok ngicalan kolecer kangge baraya anu minat sok omongan ka dieu karorompokna lokasina di Sukarame puncakana lokasi kolecerana di Gunung Sabri. Pami henteu oge sok we di komen-komen nya atau bade nyungkan WA mangga dihaturan pisan kasumbinganana nya seja silaturahmi urang mah kitu baraya. Nah ina abah meureunana nuju ngadamel heula naon nya kangge ngepaskeun si barungbung kana liangna kitu. Sareng abah oge osok nampi bilih aya nu bade ngarenovasi dina kakirangan kolecer mangga da abah oge osok tu kaleresan nu abdi oge sabaraha hiji direnov ku anjeunna alhamdulillah langsung sarae gitu. Hiji naon Kang? Meureunana ieu oge sakantenan ngantosan angin anu ageung dongkap deui kitu. Alhamdulillah anjeunna mah dina barang damel apik baraya tatap diusap diilikan gitu. Jebragna teh beras henteu wah. Nya. Itu kurangna tadi. Kasau. Opat ya. Pengecekan bajagar. Tah meureunana baraya kurang lebihna sapertos kieu. Ieu mangge simpai salapan dina cucukuna ngangge 2 jadi 4 pinggiranana meureunana hiji-hiji sareng 2. Motif dina barungbungna ngangge simpai 3 kitu. Hatur nuhun baraya atos sumping kana channel YouTube-na Bang Kari.